Ketua Merpati Putih Wilujeng Sepuh Bapak Sekdes Haji Marjaya, sahabat Bang Jaya, terima kasih secara rumping Mang Bogel. Alah, hatur thank you. Bapak Edi Bule Jaya, Sukajaya Karawang, Wilujeng Manco. nah, Noman, sader, anjeun lalaki kuring lalaki pada mikahayang miboga dirina kembang anu jadi jong-jomang nuku masih mapais hati cinta iya, miboga Jenang gebro pabuaran Soleas kanjeng aja direbutan pabuaran antara dua lelaki kami mencinta iya ke diri sendiri rasa nang diri geus daya ayah mandor pulau daya anu mana sayang anu bater kabayun Haji Karlan bos lanang sejati anu baker Mama Haja Neneng bos lanang sejati bendahara Borkas anjeun lalaki kuring lalaki Pak Edi Bule Jaya, pada mikahayang miboga dirina Pak Edi Bule Jaya Karawang, kembang anu jadi jong-jomang Bapak Jenang mah gebro Soleas nuku masih mapais hati duh diri mencinta Bapak Lurah Asep Sugianto anu bager Rekabayun Bapak pasti Lurah sarua Bapak Sekdes Rahmat mah miboga cinta Sekdes Rahmat Hidayat anu mana Abah Yasin Bos iraha bakal laksana rek metik kembang katresna Acep Ado jadi teman Asep Ado Panglima pasukan 17 anu bager Pak Edi Bule Jaya Karawang, diri nandangan kasiksa gering pikir ngarang layu hari micin tanu samar satu walau sayang anjeun jadi rebutan antara dua lelaki sami-sami mencinta asemat pasukan 17 anu mana rasa diri geus daya akang mencinta anjeunna ada dangan sok lobot patok keser anu bager aya yoga deui nyewari ngan tinggal lamunan Pak Edi Bule Jaya, Bapak Lurah Haji Sukrama anu bager Sukajaya Karawang, balung langka daging singkil kainnya Wadi tulung lang
Aya Darmayonan. Iya nengetan balik ke ngulon. Apa lurah Haji Oca Sukrama Sawangan lewa sedang turun ke lakon. Cobi singkil kayaknya sepuh sahabat Bang Jaya nuhun Ketua Nurati nungkon pae di Bule Jaya lewa sedang turun ke lakon. reret saeutik Alon-alon kerangin pakai naon salah dan kedingin ayah mandor epul anu bageus kedingin Aujak Ibro bos muda pamangku haja. irang Mama dan neneng bos lanangan sejati Lurah Oca Sukrama. ireng gelapnya wajib aduan Amas. Ya. anu mana kapayun aya di Bule Jaya li sayang Oba Bicak. Acep Ado Panglima Pasukan 17 pemangku hajang warna-warni warna pisan Mama Epon Eretika Ari Wiswarno pengen ngaduet Amas ya sikil. Abang Iyoy Yenawana kaya kebayang dari yana bengi kaya keimpi Luar biasa. Iya. Apalur Haji Guru Kosim Korowil Haji Bendai pemangku hajang Ibu Lurah Haji Guru Kosim Korowil Haji Bendai anu mana Bos Ujang Ibro Big Boss pemangku hajang aturan Asek man Mama Naneng Nopa Pasukan. anu bageus 17 pemangku haja. Pak RW Pak Ketua BPD Sawangan Bapak Wakil Asipuk Gandri Sawangan Bang Jaya aja. Pak Jendan Suleos anu mana Pak Jendan Gebro Suleos anu bageus anu warna-warni warna pisan yen wis wana pengen ngaduet awal anak kaya kebayang yen bagi kaya keinci kaya karoti Buat demplon bujur. asar sana kopin ketua kipas si Bendai anu bakar lalat sayang ayah mandor epul kapayun Ibu Lurah Guru Kosim. Ibu Lurah Haji Guru Kosim. dilali-lali agar bae ora kelali dilali pura agar bae ora kelipur ya mah Apa? Nalingana bae katon ieu mata katon mah anu mana aturan kapayun deui Bapak Haji Asif Bos Putri Sulung
pasukan 17 Desa Rengana dan koordinator pasukan 17 Senu Bagir pemangku hajat aduh Talalala Adidin Lukai Jaya warna-wani bisa Atau pede motor Aonil Kosasi Bulil Jaya Karawa Ape atau pede motor Haji Asep Putri Haji Sulung Asep Bos Putri Sulungan Iya Mantri Udina Mama Mantri Udina Garnu Lalala Disayang sayang Bapak Danru Pemangku Anom Apa Yunan Apa Yunan Alah Wah babeh lu bade hajat mah Anu mana sayang adeui nu bager apa Yunan Apa nama laku Bang Jaya bade hajat apa Rizka pasukan 17 ae bos muda anu bager apa na Peri pasukan 17 anu bager sayang sayang Aperi bos muda pasukan 17 anu mana papa dari ketua lapalap dari jati Ayah Alif anu bager Ayah Alif nu bade hajat Ayah Alif warna-wani warna pisan ya Ari Wiswano pengen nane ngadueni Paulai pada motor Bapak Haji Asep Bos Putri Sulung pemangku hajat Kaprak Ada Sus pasukan 17 Bos Putri Sulung mana desa yang ada ya beres kado Jupir pasukan 17 Bapak Yunan deui aduh di mana sayang Hey lalalala Jongjang wayang pamikul dia deka-deki Kang Mas api Jongjang wayang pamikul deka-deki wong wakus akeh bae sing eman Bos lancung kita musabaraha non Bos lancung Bos Sakut Limba Jaya Teteh Nia pemangku Teteh hajat Audrey Teteh apana ai Teteh Audrey anu mana Aepul ayah Aepul ayah mandor epul anu bager dadah kapayun aturan pasujang Ibra di pos pasukan 17 pemangku hajat kok cuma di Sugiantoro Esa bager Ari sayang deui ae bos muda anu mana pangadukikeun ka Jongcun kapitan waratoskan salam kameula bos di Bandung rasa tenu pake mah tepung ke nasi
Sugiantoro Esa anu bakeun sayang adeui Aulai pada motor. jungojun tapi cacak Aye, aye, aye. nukusi mere harapan ajendang anu bakeun nekarepan ajendang keprong komobar Alora Asep. tepukan ngasih kamalang Coba deh hajat. nukusi Gunung Aduy. mere harapan apa deui sana puluhan bangsa moal ngejen salawasna Bos Awi Cikarang, Bos Awi. melepet posangkut terbagai Hai, hai, hai. sedang ada siang Bos Dandru, Bos Dandru. Bos Dandru pada sangkan jalan terasa uyun lengan Hai, hai. bos taela deui aya mano repu anu mana Bos di Bandung. aonil anu bageun Hai, hai. mosi diri aonil anu Terima mana kasih. Hai. mosi diri kedalajan Ahe, ahe, ahe. di serangan bos taela deui bos Aonil. di Bandung deui anu bageun Lembur Pakuan. di serangan aonil deui Bapak Lurah Acep anu mana Abah Be Asim, Abah Be Asim. Bapak Lurah Acep oyong 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 bangkong arikong aonil deui Hai, hai. arikong kudu kenyambut Ada Bado. are beuteung basangkut buah bege Bos Sumadi Sugiantoro. basangkut bos limbah pamangkajan bayar sayang oyong basangkut deui oyong bangkung Bos di Bandung. Ariko perang kenyambut Bos Sumadi. basangkut kayan bagir arebut tanah buang bege Bapak Dandru, basangkut bos limbah pamangku hajar dibayar sayang Abah Nanaisi. Abah Nanaisi. oyong Arobet, Bos Kuda. oyong bangkung Ariko bosnya di Bandung ado bagir Aonil. bosnya di Bos Bandung Haji. Aonil. sayang deh Bos di Bandung. di serangan bos sayang deui anu mana Aonil. Bos Haji. aduh ayam mandor epul kembang tanjung kembang tanjung di bangketan Pak Dendang. aduh aonil Oleos. walawa kepulung Pak Dendang. di serangan aonil anu bageun dibayar sayang aduh Apa lurah Oce? kembang tanjung Apa lurah? bosangkut bos limpah jaya deui kembang tanjung di bangketan Aonil. Lembur Pakuan. aya yoga RCTI ulah wakapundung sekarang anak bos cuma di Sugiantoro toron bagai sayang Apa bos? bos oleh pede motor Olay pede motor. anu mana Olay pede motor. ayam mandor epol dari aturan dibayar sayang Olay kalau di ayam bos muda anu bagai apa Rizka pasukan 17 Romet bos muda, bos Romet. sekarang anak para Rizka deui Romet. bos cuma di Sugiantoro anu bagai Bos Romet, bos muda Babak Panjat. aduh Romet, yeay. kembang tanjung Bos Romet. Nuhun dulu di serangan ayah yoga RCTI
guru kosim pamangkajan anu mana Palura Haji guru kosim pasukan 17 anu mana disarangan Palura Haji guru kosim pamangkajan anu panggeureun Bapak Gurujo, Bapak Wajan. oyong 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 bangkong Nuhun, sepuh. arikong Palura Haji guru kosim para kanyambut Main, coba deh aja. ari buteun Palura Haji guru kosim luah beje Palura Haji guru kosim dibayar sayang oyong oyong bangkong arikong aman lorempul anu bager aya mah lorempul deui deui sayang aya yoga anu mana pos lancung deui anu bager desarangan bos lancung entana putih anu bager bos ujang ibro anu bager dibayar sayang bos ujang ibro anu mana apa yeuna bos ujang ibro deui anu bager bos ujang ibro pamangku hajat saya deui bos lancung entana putri saya boleh RCTI anu sayang pamaja neneng anu bagir totus pamaja neneng anu bagir dibagian sayang pamaja neneng disayang adeun pas sayang bos modal anu mana